Sokwen si Acil meletik ya awakna sang-sangkeun wana genteng. Hei, mana nya nu ngalewekan teh kotok paskeun urang endong? Cicing orang rek balik. Gelut euy, ampungkeun. Ngaku sia kehead. Watados ya mah. Heeh orang anu ngalewekan ti kotok kana biwir maneh. Da sia mah sare teu daek cicing, suku jadi di luhur. Maneh ngajak urang gelut. Heuh, Emang aing teu wani jeung maneh anu leuwih gede. Ku aing remes maneh siga keusik ieu. Tah. Sia bener tentang urang. Bener tentang urang. Ayeuna oge ku urang dipanggil utama Nexus, mi maneh kapok. Ieu rasakeun. Tah mun wani mah tincak teu mulia. tah ku aing ditincak. Maneh wani ka urang. Berarti maneh wani ka Ultraman. Rasakeun maneh. Gadang deui Ultraman bakal datang ka maneh. Tah maraneh ogen bakal dicidori ku Ultraman. Sabari nungguan Ultraman datang ka dieu, yuk tuturkeun urang. Ayo ka dieu, tuturkeun urang. Burukeun. Tah ayo burukeun kadang deui. Ayo ka dieu. Tah asup ka jero ieu. Kela tungguan heula. Arek buka baju. Bitan heula gelutna. Urang rek modal. Ke balik deui. A few moments later. Lila pisan si Acil teh. Kesal aing. Geus lila nungguan 3 jam balik yuk ah. Rame.